Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu sareng ari maqalah anu kalima, tepatna maqalah anu kalima dina kitab Nasaihul Ibad bab sulasi. An aliyin eta katampiti Sayyidina Ali radhiya muga mikaridho saha Allah anhu ti Sayyidina Ali, wa karrama sareng mugi Allah ngamulyakeun wajhahu kana pamenteuna Sayyidina Ali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalayan taufik sareng inayah ti Allah subhanahu wa ta'ala, sim abdi masih kene tiasa neraskeun belajar maos kitab Nasaihul Ibad anu disusun kedua ulama besar, yakni Syekh Muhammad Nawawi ibni Umar Jawi sareng Al-Allamah Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad ibni Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala. Maqalah anu kalima ieu bakal nyarioskeun nasihat ti Sayyidina Haidar atanapi anu langkung dikenal dengan sebutan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau adalah salah satu khalifah anu lahir di kota Mekah pada tahun 599 Masehi. Beliau merupakan salah satu sahabat karib sekaligus menantuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina garis keturunan Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Ali karramallahu wajhah merupakan salah sawiya sahabat Nabi, bahkan termasuk salah satu khulafaur rasyidin anu opat yang memiliki banyak keistimewaan. Di antawisna adalah babul ilmi. Sakumaha saur Kangjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nya kitu deui beliau mendapatkan gelar anu istimewa nyaeta karramallahu wajhah. Gelar karramallahu wajhah ieu merupakan bentuk penghormatan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib anu tidak pernah melakukan perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelasna beliau tidak pernah sujud ke berhala-berhala. Dan gelar karramallahu wajhah ia merupakan sebuah doa sekaligus penghormatan ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah anu teu pernah ningali auratna sareng teu pernah ningali aurat orang lain. Masya Allah, ayo orang mapan kadang-kadang tenempok kanyut capoy oge benih asa kangen. Yang nempok be kana kanyut sorangan ge bisi eueuh. Atuh rek kumaha teh katempo bae eta kanyut teh. Urang mapan lamun mandi ge telanjang bulet be. Sakitu teh ustadna kumaha santrina coba. Padahal saur ulama mun mandi teh sunnahna mah urang teh ulah telanjang bulat sanajan keur sorangan. Minimal atuh ayeuna mah lah make sempak we atuh ulah nika bulet deui telanjang. Derang bara make samping mah kahandapna teh. Nah, saur Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari sekian banyak nikmat-nikmat anu ku Allah diamparkeun di alam dunia ieu pikeun seluruh makhlukna. Dimimiti nikmat berupa harta benda, nikmat sehat, nikmat kelengkapan tubuh, nikmat ruh atanapi nikmat nyawa, dugikeun nikmat anu berupa hidayah. Yakfi kal islamu nikmatan, cukuplah bagi anjeun Islam atanapi hidayah sebagai nikmat pikeun urang kabehan.
Ieu cariosan Sayyidina Ali teh merupakan bahasa anu sering diucapkan ku urang, terutama ketika mukadimah ceramah gelinganan. Samemeh nyaritakeun itu, nyaritakeun ieu, puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah anu tos maparin rupi-rupi nikmat. Timimiti nikmat harta, nikmat sehat, terutama nikmat iman sareng Islam. Nikmat Islam sareng nikmat iman ieu selalu dianggap ku urang kabehan sebagai nikmat anu paling utama, bener. Ngan hanjakal lolobana jalma termasuk simkuring si Herman ieu menganggap iman jeung Islam sebagai nikmat anu paling utama teh hanya karak bisa ngucapkeun di bibir hungkul, can bisa tembus kana jero hate. Buktina beres ceramah teu dibere duit mah keukeuh bae gugurutu. Naon sebabna make gugurutu? Sebab duit masih keneh menjadi target utama dalam menyampaikan dakwah. Duit masih keneh menjadi tujuan utama ketika nyampaikan pengajian. Mun beres dakwah masih keneh gugurutu ku sabab teu dibere duit, berarti urang masih kene kaasup jalma anu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya kitu deui jamaahna, mun beres ngaji masih kene gugurutu ku sabab teu kabagian jomet, teu kabagian berkat, berarti masih kene hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon sebab? Sebab ibadah urang, ngaji urang, tolab ilmu urang masih kene mengharapkan sesuatu anu hina mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala nyaeta dunia. Lumatak pantes saur Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, nikmat Allah anu begitu banyak dipasihkeun ka urang teh eta kabagi lima. Nu kahiji adalah nikmat berupa harta benda atau kekayaan. Menurut Imam Ghazali, nikmat ieu merupakan nikmat anu paling rendah. Akan tetapi pada praktekna terutama di zaman ayeuna, justru nikmat harta benda, nikmat kekayaan ialah nikmat anu paling diburu ku manusia, nu paling diberi berang jeung penting ku jelema. Nepi ka loba jelema anu geus teu paduli kana halal haram, nu penting menang duit. Teu paduli ninggalkeun salat, nu penting menang duit. Ieu teh ciri lolobana jelema ayeuna geus rela ninggalkeun nikmat anu utama nyaeta iman jeung Islam demi mendapatkan nikmat anu hina tur sementara nyaeta harta benda. Nu matak sing hade, sakumaha urang butuh kana dunia, sakumaha butuh kana duit, atuh saha nu teu butuh duit di zaman ayeuna. Ngan ulah sampai wani-wani ngorbankeun nikmat anu utama nyaeta iman sinareng Islam. Sebab nikmat iman Islam ialah modal pikeun urang kabehan untuk meraih kenikmatan anu hakiki nyaeta kenikmatan di akhirat anu bakal bisa dirasakeun selama-lamana. Golongan nikmat anu kadua nu aya di alam dunia ieu numutkeun Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah nikmat kesehatan. Masya Allah, numatak sanajan orang duit pas-pasan, tapi lamun orang masih kena diberikan kesehatan ku Allah, syukurilah eta kesehatan teh. Tuh tingali ku urang teu saeutik jelema loba hartana, loba klibuk ti ditu ti dieu mobil ngajajar manarewah, nepi ka ludes beak dipake ngubaran awakna. Nu matak hati-hati ketika orang poho mensyukuri nikmat sehat ieu atau teu daek mensyukuri nikmat sehat ieu, bisa jadi nikmat-nikmat anu lainna dicokot deui ku Allah nepi ka ludes akarak tidinya urang ngahulang. Tong boro mikiran nikmat sehat jantung dan lain sebagainya, ieu urang nikmat sehat huntu bae oge, masyaallah luar biasa. Sakalian nyeri huntu bae orang kuat biak duit sabaraha duit ke dokter eta. Iyalah nikmat sehat anu selalu ku orang dilupakeun, terutama musim kuring. Can bisa
sepenuhna mensyukuri nikmat sehat entos dianugerahkeun ku Allah ka urang kabehan. Nu katiluna jenis nikmat teh berupa kelengkapan anggota tubuh urang, berupa panca indera, nepi ka urang bisa melakukan berbagai aktivitas dengan leluasa. Eta teh berkat ayatna nikmat ti Allah berupa kelengkapan anggota tubuh urang. Coba bayangkeun mun anggota tubuh urang dicokot deui ku Allah, ulah waka kabeh heulana anggota tubuh urang dicabut ku Allah, mun kabeh maripuh pisan. Kakarak nikmat huntu bae dicabut ku Allah, urang geus ripuh, geus teu bisa menikmati makanan-makanan. Tong boro huntu lah, luhur teuing huntu mah. Mahal teuing nikmat huntu mah. Jari-jari urang bela mau dilengitkeun ku Allah, dibuntungan ku Allah, ya Allah. Urang semua bisa nyonyoo karesep urang kabehan anu aya di istri urang. Ya Allah. Nu matak syukurilah nikmat-nikmat entus diberikan ku Allah ka urang kabehan. Ulah sampai urang ingkar kana nikmat-nikmat ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kaopatna jenis nikmat ti Allah anu tos dipasihkeun ka urang teh adalah berupa ruh atanapi nyawa. Dengan adanya nikmat ruh atanapi nikmat nyawa ieulah urang bisa beraktivitas, bisa ka ditu, bisa ka dieu, bisa ningali keindahan alam dunia. Dan anu paling penting, ketika orang masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang masih kena dihargai ke orang lain, orang masih kena dibutuhkan ke orang lain. Coba ketika orang geus maut, tong boro geus taunan orang ninggalkeun alam dunia, karak sajam bae orang ninggalkeun alam dunia, tong boro batur pamajikan orang bae nu unggal peuting dikeukepan ku urang, atau kadang-kadang pemajikan ngagepan orang. Coba orang geus maut mah sajam we orang geus maut, atau setengah jam we orang geus maut, pemajikan geus bungeun ngagepan urang. Jajauheun. Nu aya sieun nepo urang teh euy. Sieun nepo bapa maneh ngebebengkang kitu tengah imah cenah geus maut. Boro-boro hayang nangkep, boro hayang ngagepan, padeukeut ge embung. Eta tah geus maut mah geus eueuh hargaan, jeung geus teu dibutuhkeun urang ku sawe oge. Masyaallah. Selama orang masih kena diberikan kehidupan di alam dunia ieu, selama orang masih kena diberi kesempatan hidup di alam dunia ieu, maka orang ulah eureun-eureun terus bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari opat jenis nikmat anu tadi tos disebutkeun teh, nikmat anu nomor kelima nyaeta nikmat iman sareng nikmat Islam ialah anu paling tinggi derajatna, sareng anu paling berharga bagi seorang manusia. Urang kudu bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala karena lahir ke alam dunia ieu dilahirkeun ku ibu anu beragama Islam. Nya kitu deui bapa urang oge Islam, sehingga orang lahir ke alam dunia ieu teh sebagai umat Islam tanpa kudu capek-capek urang hayang menangkeun Islam teh, tanpa kudu capek-capek urang hayang memeluk agama Islam teh. Tuh tingali batur mah hayang asup ka agama Islam teh nepi ka papisah jeung indung bapa, nepi ka pisah jeung anak pamajikan. Bahkan batur mah teu saeutik anu hayang asup ka agama Islam teh nepi ka rela ninggalkeun hartana, rela ninggalkeun jabatanana, nu penting bisa memeluk agama Islam. Tuh tingali ngalayah di YouTube kisah-kisah tentang mualaf. Sekali-kali menonton, bahkan si mineng nonton kisah-kisah mualaf teh supaya orang bener-bener bisa mensyukuri nikmati Allah berupa Islam sinaran iman ieu. Sing era ku para mualaf anu can pernah ngajina Soihul Ibad, can pernah ngaji Ihya Ulumuddin, karak Islam nage kakarak, boro-boro sempet ngaji itu ieu, tapi keimananna luar biasa. Bahkan sim kuring pernah ningali seorang mualaf
anu kangen hayang nyabat Al-Quran geus mang tahun-tahun nepi ka aprak-aprakan ka ditu ka dieu hayang boga Al-Quran. Hiji waktu dibere we geuningan Al-Quran nepi ka nyurucut cai panonna eta. Saking kubunga bisa memeluk Al-Quran. Padahal macana ge can bisaeun. Nah, ari urang anu unggal poe cenah sok ngajar Al-Quran ka santri. Nah, ari urang anu cenah loba hafalan Al-Qur'ana kok teu pernah bersyukur sih ka Allah. Kok teu pernah bisa nyurucutkeun cipanon sebagai tanda bahagia dan sebagai tanda syukur ka Allah anu tos memberikan ilmu tentang Al-Qur'an. Malahan hate teh kalaka sok jadi sombong, pedah bisa ngajar ngaji. Malahan sok hayang pamer kusabab loba hafalan Al-Qur'an. Nu paling parah deui, kok aneh sih lamun aya jelema Islam ti leutik tapi teu pernah ngarasa rindu hayang maca Al-Qur'an. Tapi teu pernah kangen hayang bisa maca Al-Qur'an. Malahan masih keneh bisa cecengiran. Padahal umur geus 40 tahun tapi can bisa maca Al-Qur'an. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang sadayana diberikan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala supaya orang tiasa terus berpegang teguh cicing dina agama Islam dugi ka urang ngantunkeun alam dunia ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Naon sih alasanana Sayyidina Ali karamallahu wajhah ngemutan ka urang sadayana bahwa cukuplah Islam sebagai nikmat pikeun urang sadayana. Dalam arti urang tong terlalu banyak ting mengeluh ke Allah tentang urusan dunia, tapi justru perbanyaklah bersyukur ke Allah selama orang cicing dina agama Islam anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Fa inna a'dama karena sanyanyana ari pangageng-agengna ni'amillahi pirang-pirang nikmati Allah lil abdi anu dipasihkeun ka hamba-hambana ikhrajuhu nyaeta ngaluarkeunana Allah Subhanahu wa taala lahu ka itu hamba minal adami tina asalna eueuh ilal wujudi kana jadi aya di alam dunia ieu. Diayakeunana urang ka alam dunia ieu ku Allah eta getos merupakan nikmat terbesar pikeun urang sadayana. Sebab upami urang teu diayakeun ku Allah ka alam dunia ieu, urang moal mungkin bisa menikmati nikmat-nikmat Allah anu sanesna. Ari kumaha bisa menikmati atuh da urang lagi eueuh. Wa ikhrajuhu sareng ngaluarkeunana Allah Subhanahu wa taala ka urang kabehan min dulumatil kufri tina pirang-pirang poekna kakupuran ila nuril islami kana cahaya Islam. Dua nikmat ieulah anu ku urang kudu terus-terusan disyukuri ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji nikmat diayakeunana urang ka alam dunia ieu. Dua nikmat dikaluarkeunana urang tina poekna kakupuran menuju kana terang benderangna agama Islam. Selain dua nikmat eta semuana bersifat sementara jeung semuana bisa dirasakeun ku urang hanya sekedar di alam dunia hungkul. Tapi nikmat anu dua ieu, hiji nikmat nyawa, dua nikmat Islam, ieu mah bakal terus-terusan ku urang dirasakeun selama-lamana. Ketika urang nyawa dicabut heula ku Allah supaya urang bisa ninggalkeun alam dunia ieu, sesaat kemudian ku Allah ieu nyawa teh dibalikeun deui sehingga urang bisa ngarasakeun kehidupan di alam barzah, sehingga urang bisa ngarasakeun kehidupan di alam akhirat. Ngan sangat rugi lamun ketika orang geus ninggalkeun alam dunia ieu hanya sekedar dibalikeun nyawa orang hungkul, rugi. Sebab ari hanya sekedar dibalikeun deui ruh mah, hanya sekedar dihirupkeun deui setelah kematian mah kabeh ge bakal
rek nu kafir, rek nu maksiat, rek ustad, rek kiai, kabeh ke bakal dihirupkeun deui ku Allah, kabeh bakal dibere deui nyawa. Tapi anu sieun teh ketika urang bangkit di alam kubur teh urang teu bisa ngarasakeun nikmatna iman sareng nikmatna Islam. Naudzubillah min dzalik. Nu matak pertahankeunlah ieu nikmat iman sareng nikmat Islam teh selama urang diberikan nyawa ke Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika urang balik ke alam barzah teh urang bisa merasakan nikmatna salat, urang bisa merasakan nikmatna pahala ibadah anu tos dilakukeun ku urang selama di alam dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa inna minasyughli sareng sanyanyana satengah tina pirang-pirang kasibukan yakfika eta nyukupkeun ka anjeun naon at-taatu pirang-pirang taat yakni ibadah syuglan sebagai kesibukan urang kabehan. Naon sebabna? Fata'atullahi ta'ala maka ari taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala a'zamu eta pangageng-agengna al istighali pirang-pirang kasibukan. Tong loba ngeluh mun urang keur kayaan teu bisa usaha neangan duit, tapi isilah waktu luang eta pikeun nyibukeun diri ngalaksanakeun taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya kitu deui sing hade ulah kajongjonan teuing ketika urang diberi kesempatan usaha neangan duit. Iringilah eta usaha neangan duit teh ku berbagai kataatan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ari sibuk taat ka Allah teh lain kudu cicing wae di paimbaran, lain kudu ngadedeluk wiridan bae, lain kitu. Seorang suami berangkat ke pasar dengan tujuan milari rizki eta oge termasuk taat ka Allah. Upami di pasarna teu ngalakukeun perkara-perkara anu dilarang ku Allah seperti nyopet atawa ngalakukeun transaksi anu dilarang ku Allah. Nya kitu deui anu kuli bangunan oge dugi ka kapanasan sareng kahujanan eta oge kaasup taat ka Allah selama kulina teh teu ngalakukeun perkara-perkara anu dibenci ku Allah. Bahkan saur Kangjeng Nabi, inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala saumun wala jihadun illa sa'ya alal iyali. Saur Kangjeng Nabi, sanyana di antara dosa-dosa teh aya satu dosa anu teu bisa ditebus ku salat, bahkan teu bisa ditebus ku puasa, bahkan teu bisa ditebus ku pahala jihad, kecuali bisa ditebus dengan berusaha mencari nafkah untuk keluargana. Masya Allah, indahna agama Islam, berusaha mencari nafkah untuk keluarga oge eta dihitung sebagai ibadah, dihitung sebagai ketaatan. Selama mencari nafkahna dengan cara-cara anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tong boro usahana, tong boro berangkatna ke tempat kerja, karak mikiran resiko keluarga ge eta merupakan satu ibadah anu sangat besar. Behei. Saur Kangjeng Nabi, idza bata ahadukum mahmuman min sababil iyali kana afdala indallah min alfi darbatin bisayfi fi sabilillahi azza wa jalla. Upami salah sahiji di antara kalian datang waktu penting teresah dan gelisah kusabab mikiran keluarga, mikiran jang biaya sekolah anak, mikiran jang
dahar barudak mikiran jang resiko dapur kana afdala indallah eta lebih utama mungguh Allah min alfi darbatin bisayfi fisabilillahi azza wa jalla, itu lebih baik lebih utama di sisi Allah dibandingkan 1000 tebasan pedang di jalan Allah azza wa jalla. Numat taksim kuring rewas pernah ngadengi salah seorang ustad aya ngomong kieu dek geus teu mikiran keluarga, geus teu hayang mikiran biaya sakola, geus teu hayang mikiran nafkah keluarga kumaha Allah bae eta mah, nu penting mah deka bisa ngaji we jeung barudak berang penting. Keluarga mah sabadu teuing kumaha Allah bae geus diatur ieu. Heueuh bebal rezeki mah kumaha Allah ngan sababiahna Allah malikeun ka urang-urang keneh. Tetep urang kudu berusaha, teu bisa masrahkeun sepenuhna ka Allah tanpa melakukan usaha apapun. Nu matak bagi anu tos keluarga mah kudu pandai-pandai membagi waktu. Ulah ngadedeluk bae cicing di majlis taklim tolab ilmu, nepi ka poho neangan duit, salah eta oge. Margi saur Rasulullah innallaha yuhibbul abdal muta'affifa, sanyanyana Allah subhanahu wa ta'ala eta mencintai seorang hamba anu menjaga dirina, menjaga martabat dirina, menjaga kehormatan dirina. Saeta abal iyali, nyaeta seorang bapak, seorang ayah anu memberikan nafkah kepada keluargana. Perkara ieu ketika seorang suami teu bisa memberikan nafkah, teu bisa mencukupi kebutuhan keluargana, leungit harga diri teh, terutama leungit harga diri di hadapan pamajikan teh. Hargaan di mata istri teh ketika orang teu bisa mere duit mah. Matak sedih. Namun seorang ustaz ceramahna mah hebat, ngaji nama pinter, nepi ka dipuji-puji ku jamaah ge. Bahkan kehadiranna selalu ditunggu-tunggu ku para jamaah. Nepi ka cing carium tangan, sing kalecrok. Mun cium tangan teh sing kalecrok. Tapi kekeh balik ka imah teu mawa duit mah hargaan di mata istri teh. Boro-boro hayang cium tangan nepi ka ngalecrok kos tadi. Nempok ge geus bungeun pamajikan ka urang teu boga duit mah. Nu matak eta lah kudu mere duit ka kiai lamun geus beres dakwah teh kitu supaya kiai tetep berharga, supaya kiai teu turun martabatna. Waduh, jadi kendali di tukang dakwah mah. Ya Allah, ya Rabb. Kan sakali deui kiai nama, ustad nama ulah mengharapkan duit berdakwah teh. Ngan bagi jamaah sing hideng. Mun beres ngaji pangajian teh bere duit ustad teh, wanita balik teh lengoh teu mawa duit. Saperak-perak acan teu mawa udah sabungkus-bungkus acan. Leungit eta martabatna di hadapan pemajikan. Jadi sing hade sakali deui seorang suami mah kudu pinter-pinter membagi waktu. Iraha waktuna ngaji neangan ilmu, iraha waktuna gawe neangan duit, supaya dua-duana seimbang. Wa inna minal ibrati sareng sanyanyana tina sapalihna ibrah. Naon ibrah teh? Ail idati tegesna idah tenanya papatah nasihat. Ari di dieu mah idah teh lain nasihat, tapi awewe montok. Sebab di dieu aya awewe montok ngaranna idah. Nu matak bieu rek ngamanan idah teh rada ngahuleng. Naon sebabna eta rada inget karena awe montok teh. Yakfi ka eta cukup pikeun anjeun naon al mautu maut
ibratan sebagai pepeling, fa innal mauta karena sanyanya ari maut akbaru eta leuwih gede al mawaidi linnasi pirang-pirang nasihat pikeun jalma-jalma. Nu matak saur Kangjeng Nabi wa taraktu lakum waidaini, kaula bakal ninggalkeun dua nasihat pikeun aranjeun. Hiji natiqon nasihat anu bisaeun nyarita, wasamitan sareng anu kaduana nyaeta nasihat anu cicing bae teu bisaeun nyarita. Fanatikul Qur'anu maka ari nasihat anu bisa nyarita nyaeta Al-Qur'an. Wasamitul mautu sareng ari nasihat anu cicing bae nu ngauleng bae teu ngomong saeutik-eutik acan nyaeta anu maut. Idza askala alaikum amrun maka tatkala nyulitkeun ka anjeun hiji perkara, farji'u ilal Qur'ani maka ranjeun kudu balik kana Al-Qur'an, yakni neangan solusi tina Al-Qur'an, wasunnati sareng sunnah-sunnah kaula. Wa idza qasat qulubukum sareng di mana-mana teuas hate anjeun teu bisa ngambil pelajaran kana Al-Qur'an, teu bisa ngambil pelajaran tina hadis. Nya kitu deui di papatahan ku Ustad hese, di papatahan ku Kiai oge hese, teuas hate eta teh ngaranna falainuha maka anjeun kudu ngaleulesan kana hate anjeun bil i'tibari ku cara mikirkeun atawa ku cara ngambil pelajaran fi ahwalil mauti dina tingkahna jalma anu maut atau dina kaayaan jalma-jalma anu maut. Sedengkeun ari kaayaan nu maut teh pan urang teu nyaho, nyaho nama urang ngajepat we nu maut teh ngajelepeng cicing bae teu kitu teu kieu etalah maut. Kumaha tu carana urang mengetahui keadaan jalma-jalma nu maut? Baca kitabna ku para ulama terus dijelaskeun. Salah satuna dina kitab Daqaiqul Akhbar. Lumatak saking ku penting-pentingna urang ngambil pelajaran tina kaayaan jalma nu maut. Dugi ka urang disunnahkeun ketika salat teh sidakep percis jalma nu maut. Lumatak coba sakali-kali mah urang keur salat teh ulah nempo bae ka tempat sujud, tapi tungkulkeun saeutik supaya urang bisa ningali awak sakujur urang anu keur sidakep tina salat, supaya urang inget kana maut. Bayangkeun bahwa hiji waktu urang bakal disidakepkeun ku batur disidakepkeun teh lain ku sorangan, sebab suatu saat urang bakal ngalaman teu bisa usik teu bisa malik geus teu walakaya, bahkan sidakep oge disidakepkeun ku batur. Etalah kaayaan urang keur maot teh. Ketika urang keur salat terus inget kana maot, bakal leungit sagala sifat takabur nu aya dina hate urang, bakal leungit sagala sifat kasombongan anu aya dina hate urang. Jeung pasti ngalaksanakeun salat teh bakal ikhlas, sebab timbul tina kesadaran diri bahwa urang suatu saat bakal balik ka Allah jeung bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Iyalah nu ngaranna salat khusyuk. Sakumaha saur Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Baqarah ayat 45 sareng 46. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wallahu a'lamu bimuradi sareng pek araranjeun menta pitulung ka Allah ku cara ngalaksanakeun sabar sareng salat. Wa innaha
sareng sanyana ari salat lakabiratun eta teh bener-bener berat illa alal khasyin kecuali pikeun jalma-jalma anu khusyuk. Nu kumaha ari khusyuk teh diwaler ku Allah tina surat Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wallahu a'lamu bimuradih. Ari jalma-jalma anu khusyuk teh nyaeta jalma-jalma anu meyakini bahwa maranehanana bakal papanggih, bakal menemui ka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahum ilaihi raji'un, sareng jalma-jalma anu meyakini bahwa maranehanana bakal balik ka Allah. Etalah definisi khusyuk saur Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan selamana memberikan taufik sareng hidayah ke urang sadayana, sehingga urang sadayana termasuk jalmi-jalmi anu selalu mensyukuri berbagai nikmat ya Allah, terutama nikmat iman sareng nikmat Islam. Oge pamudah-mudahan urang sadayana sing termasuk jalma-jalma anu selalu menyibukkan diriku berbagai kataatan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng pamudah-mudahan urang sing termasuk jalma-jalma anu selalu bisa mengambil pelajaran ti jalma-jalma anu tos ngarantunkeun urang sadayana, sehingga urang semakin rajin, semakin giat, semakin semangat mencari bekal pikeun urang balik menuju ke alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.